di pondok pasantren dek ngamalkeun ilmu lain jang batur tapi jang sorangan moal bisa kitu teh lamun di jero dadana henteu dieunteupan henteu dieusian ku ilmu batin. Ilmu johar maknun mah tah mah ilmu sampah, ilmu mantek mah tah mah ilmu sampah. Lamun urang encan ngaji ilmu batin nu kos kitu teh pake kebanggaan, tapi lain berarti haju urang ulah ngan engke maka belah dituna nu kos kitu teh alah horenganan tamajang parabot maca doang sedengkeun geus maca mah trek bae mulai keikhlasan urang dipetakeun ieu aing dek ngaji bakal jadi ibadah apa henteu ieu dek ngariung apa bakal jadi ibadah apa henteu dek anclup di partai bakal jadi ibadah apa henteu dek asup ka organisasi bakal jadi ibadah apa henteu pan Aiki Nurjaya mah lain aing diundang ka ditu berkatna gede tah henteu mun ka ditu ieu amplopna gede henteu tak eta pan kos kitu tak potongan-potongan kiai